teu nyahoan tauhid, teu bisa ngebedakeun mana tauhid mana musyrik dan sebagainya. Ajenganna ge sarua kudu wacis kitu. Eces jelas henteu? Ieu buya ieu hariwang jelema resep solawatan digeder solawatan gitu kan, tapi ngaji nu pardu bodoh tar hadir jarah kaditu kada dipapai makam wali kabehanana itu kan. Heuh sunat jarah teh euy, tong boro ka wali euy, ka nabi ge sunat we jarah mah, ka rasul sunat jarah mah jang. Ari tempo rotinan pengajian nu pardu ngebahas ilmu nu pardu mung hadir tanu kitu teh jelema salah tartib euy. Aya resiko nu salah tartib kumaha? Nya cilaka. Da pasunatan mah teu dikanyahokeun teu digarap oge euy, teu diancam ku neraka. Tapi wajib di mana teu dikanyahokeun dek kumaha ngamalkeun, di mana teu ngamalkeun diancam ku neraka. Haram mun teu dikanyahokeun dek kumaha bisa ngajauhan, mun teu dijauhan dek kumaha bisa salamatina neraka. Sekali deui, wajib lamun teu dikanyahokeun dek kumaha bisa ngamalkeun wajib, di mana teu ngamalkeun rek kumaha salamatina neraka da diancam ku neraka, dek kumaha bisa asup ka surga, moal bisa. Eces henteu? Jelas? Kade ulah gagal faham. Abuya anti tahfidz Quran, abuya anti jarah, naon dewe ge sarua tukang jarah sia. Oh anti tahfidz Quran, tuh manya dek jadi ajengan ai teu katalar Quran mah ai. Ai maneh kumaha? Da teh mah geus kaliwat, baheula eta mah gua keur budak geus kaliwat. Inget keneh we di warah nalar Quran teh ditaranyang keneh buya mah. Ditaranyang keneh. Da inget we ditaranyang keneh kira-kira umur 4 tahunan lah. Inget keneh buya geus keur ditaranyang inget kitu, teu make calana. Bari siduru. Apa ngawurukan Quran teh kitu? Ngawurukan Quran. Allah. Eta mah dongeng geus kaliwat, Manya anti piraku. Nu dihariwangkeun teh lain eta, ieu salah tartib di jelema nu pardu nah jadi bodoh. Ai nu sunat nyaho. Teu kan? Ai nu haram bodoh, teu kan? Ai pasunatan nyaho. Akhirna nu pardu loban tetep dilalaikeun. Ka Allah ka Rasul teu aradag teu saropan da teu nyaho ngaji akhlak teh kapapada anger gote atina akhlakna gote nu minuhan FB menuhan medsos teh naon ngupat si muat ngadu-ngadu. Saya nu buat si muat teh umat Islam, saya nu ngadu-ngadu teh umat Islam, sanu mitnah umat Islam. Umat Islam geus katalar Quran, loba nu katalar tahfidz, loba nu bisa hadis dan sebagainya. Tuh cirina eta masih kene gitu kan, bodoh karena paharaman rarasaan teu dosa eta teh. Ngupat si muat teh ngarasaan teu dosa eta teh euy, da nyaritakeun ka gorengan batur teh. Sing inget eces henteu? Natara ngaji, sok ngaji ngan kalamot eta kan. Tukang ngaji ngakalamot katalar Quran, rajin wiridan tapi mung mayar hutang. Kabatur sangeunah nahan teu meh nganyuk ngieuman tempo mayar teu bayar hutang. Ieu jelema ngajina kalamot ieu. Jarah osok, maca Quran osok, pengajian osok, kalamot teu nyahoan mana wajib dina hirup. Ai mayar hutang teh wajib sia kehed wajib. Kadenge sia kehed wajib sia. Lantaran jelema mangkeluk anu sok ngabaikeun nyepelekeun kana mayar hutang, akhirna umat Islam ayeuna jadi kasieun nulungan dulurna muslimin dina bubutuhna.
Dina kabingungna sieun rek nulungan rek nginjemkeun duit teh lain teh hayang mari nginjem teh kan bitu bahasana teh tapi saya mah kaharti sanu kitu teh kade bisi maneh matak teu saeutik ya geus jadi ustad oge teu saeutik anu nipu geus jadi ustad meureun ngajina teh baheula teh kalamot malebah dinya da Quran hadis nama kaji teu nya nepi ka wani nipu duit jamaah nepi ka wani nipu duit kenceleng nepi ka jeung sabangsana ustad ieu coba bayangkeun ku urang coba bayangkeun ku urang eta teh salah tartib tadina teh nah atuh jol tahfidz heula ari nyai ari ujang teu nyaho bab wajib dina hirup tah nu wajib teh ieu nu haram teh ieu kade ulah nepi ka teu mayar hutang aing nginjem duit ka batur teh ya dan nu boga duit mah keseleun inget wae beda jeung sia nu nginjemna mah hare-hare kan komo geus kandal kulit beungeut na mah da teh era padu irung oge henteu hare-hare malah ditagih kalau kau ngamek kanu nagih teh saking goblokna teh saking goblok eta nepi ka ngamek kanu nagih lain minta hampura lain DP lain ngarasa dosa eta teh dosa salatna ieu salat urang mun urang boga hutang ka jelema si inget dina waktuna geus kudu mayar maka salat urang teh ya ibadah urang teh ya ganjaranana teh leungit ku Allah taala ditransferkeun tah kanu boga hak bisa yang nyaho ulah sangeunah-ngeunah urang salat getol wiridan getol beak ganjaranana dipake naon dipake mayaran eta nutupan ka kesel jelema anu boga duit kesel anu boga duit lah gitu seingat nepi ka Rasul oge alim nyolatan sahabatna anu pupus masih keneh boga hutang can dilunasan alim nyolatan Rasul teh salah sawios kekhususiatan ieu mah khusus we kitu di junjunan ai urang mah henteu urang mah kudu nyolatan we tetep ngan aya khusus we Rasul eta mah Rasul mah cenah cadu nyolatan umat anu paehna dengan boga hutang henteu mayar hutang matak di mana aya nu maot sok diwakcakeun heula ku kulawargana ieu bisi almarhum gaduh sametan tah ayeuna abdi sebagai ahli warisna sebagai pala putrana bertanggung jawab di mana geus ditanggung jawab ku seseorang maka salamet ieu mayit nu jadi masalah nu nanggung jawab ari pek teh geus ngomong kitu teh sarua anakna teh kitu ciga anu modarna sarua engko ngomong kitu ka abdi we epek ke sarua teu mayar warisan geus dibagikeun geus beak hai mah goblok kabeh euy kalau keluarga garelo ieu mah nah kade catet eces henteu rame aing ngaji kudu eces selain kudu rame lamun kudu rame ngondang bodor mun hayang rame kudu ngondang bodor lamun ngaji rek neangan bener rek neangan pituduh ti Allah taala kudu bener ngarahkeunana bener bae teu rame oge kardin teu mun dicarekan ku ajengan kudu ridho dicarekan oge kudu ridho sumuhun kulan nampi mangga kulan nampi gitu kan kardin teu eces geus eces mah da aya keneh pun anak dorek neraskeun nya tuh da buya mah ayeuna erek ka Masjid Agung tong milu ka Masjid Agung nu ngaji mah di dieu ngajedog di dieu heuda ka ditu rek ngaji ka dieu ge pan ditulikeun ngajinya cicing di dieu buya mah erek
ngesian jelema anu teu bisa ka dieu kitu anu di ditu ayeuna rek ka ditu